A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Allah alam bimuradi. Wa idza ma lan tatkala unzilat mazaida dan turun genapa suratun surah kang tetep minal Quran saking Quran. Aminhum maka ikut tetep setengah saking munafiqina tegese wong kang munafik kabeh mayaqulu wong kang ngucap yaman li ashabi kadua pirang-pirang kan saneman istihzaan kena ara-ara ngaguguyon ucap laban ayakum mataini siraka bazada tutumuhi ngayopo halihi kilaiki surah imanan ing iman tasdikon tegese inga benerkeun qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala ing lafad fa amal ladzina amanu maka ana panuntay wong age kang padang iman kenya ladzina kabeh fazadat sumakamuhi hadhihi min alladzina imanan iman ditasdikihim biha kena ngabenarkan ya alladzina biha kalawan hadhihi wa hum ya alladzina yastabshiruna iku bararunga ya alladzina yafrahuna biha tegese bararunga ya alladzina biha kalawan hadhihi. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Wallahu alamu bimaradilan anapun ute wong ake kang ikut teteping dalam pirang-pirang atini alladzina maradun utawi gering do'afu antiqadin tegese lemah pertekadane fazadatu makamuhi hadhihi min alladzina izan ijid gel ila rijsihim maring kaijidanane ya alladzina kufran ila kufrihim tegese ing kufur maring kufure alladzina li kufrihim biha kana kufure alladzina biha kalawan hadhi wa matulan pada marati alladzina kabeh wa hum kafirun lalta ya alladzina iku kang kafir kabeh iku kang kafir kabeh. Nuluykeun karakter munafikin jelema munafik teh kamari dihareup mah sumuhun-sumuhunan tapi di tukang mah meureupa dihareupeun mah siga pisan anu luluh ai dihareupeun mah pohara di satu kangen majusunya na nunyin ekses mata molotot tapi lempang mundur keyep
karakter munafik teh keuyeub ai matana mah keluar tapi mun ditoel mundur eta keuyeub mantak di urang loba keuyeub di lembur urang keuyeub loba di negara lain loba hampir kabeh keuyeub loba negara batu urang mangan sakola doang ka negara batu tadina mah bagus barang balik di negara batur jadi keuyeub ye ya jelema kuari mana anu kurang bisa dipercaya hese hayang mercayakeun jelema teh hese boh di politik maupun di ekonomi geus hesena lain lalagaan di politik si gawe nurek ngurusan bebeneran hayang jadi DPR teh barang geus jadi mah masyaallah hese ditanggihan jeung hese ditanya-tanya kaca mobil lagi dihideungan geus teu meunang pohara tah eta kan ngaranna keuyeub lurah gitu kan memehna mah pohara jasa bareng geus jadi lurahna ya Allah ya Rabbi bapak keuyeub di luhur atuh kitu beureun bupati ge indung keuyeub. Jadi hararese bari urang deuk percaya ka saha di politik hese. Ekonomi beus siga duheuh we kerjasama kabelah dituna masyaallah kan. Ulah kerjasama nu gede nu leutik bae. Nu tadina 10 juta bener tadi mah utang hitung nama. Sebulan 2 bulan bener ngeunaheun we nanti 3 bulan bener kene 4 bulan leb eueuh jelemana eueuh kontrakan ge teu dibayar ambalayah ku ari jelema nu kos kitu masyaallah kiai ge kiai keuyeub loba kiai ya Allah ya Rabb hese kuari neangan kiai anu tatongkol keuyeub baru urang jadi teu percaya ka kiai komo kiai anu geus saju cicing di MUI hese percayaana di depan hese di yayasan di kiai nu biasa ge cara pasantren kieu geus sararese keamanatan duit sholawat bae kudu leungit sholawat masyaallah keamanatan duit pidyah laleungit Gusti Allah teh kumaha kepercayaan orang kuari ngaji lain teu bisa tapi bisa ngan teu dipake eta teh keuyeub ku situ ya kiai lagi pan pohara jasa boga showroom kiai boga showroom teu sabarasi showroom HP doang hese urang ieu anu asli jas Gusti tah munafik teh benci dah luar biasa ka Kangjeng Nabi. Benci teh lain lalagaan. Keul mun bisa mah dipenggal. Munafik teh beheung Kangjeng Nabi. Ku benci-bencina. Aya di hareupeun masyaallah. Jubah dage ngangsar ka malah jualan jubah. Hebat atuh munafik mah. Tapi di satu kangeuna kurang-kurang nama Kangjeng Nabi teh atuh. Ya munafik. Bencina pohara aja saka Kangjeng Nabi. Ari mukminin mah sahabat cintana pohara ka Kangjeng Nabi. Beda tah. Munafik mah bencina pohara ka Kangjeng Nabi. Sahabat teh cintana pohara ka Kangjeng Nabi. Nah, nu mantak dua karakter ieu teh digambarkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Digambarkan mana wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana ieu teh geugeuyan ieu teh penghinaan supaya orang-orang kafir, orang munafik tambah bencina ka Kangjeng Nabi.
atau minimal orang-orang mukmin bisa ketarik ke orang-orang munafik. Dakwahnya eta dakwah matak bahasa nagenya heureuykeun ngageugeuykeun ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat wahyu caritakeun ka para sahabat munafik teh pan ngadengekeun tah kamari kan nurun-nurunkeun ayat-ayat perang ya jelaskeun nu kamari ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jeung ayat-ayat nu lain ketika turun ayat turun surah-surah kumaha munafik ngomongna kieu cek munafik teh ye sawarehna aya nu ngomong kieu ayyukum zadatu hadhihi mana di antara maraneh kabeh anu tambah-tambah iman kuturuna ayat ayo coba atap ayat eta paampun nurunkeun diturunkeun ayat teh tambahan ka iman maraneh ayo coba ke orang-orang munafik nya ngomong heuy ayat itu geus turun surat itu geus turun nambahan iman teu ka maraneh kan kitu ngalalagaankeun atau ke para mukminin bejana lamun turun ayat eta teh nambahan iman kuari tah ayat tu kamari kumaneh kadenge cenah cek Muhammad ngomongna hei jelema nu ariman fattaqul ladzina yalunakum minal kufar kita merangan kupar eta tambah iman teh ka man aing mah deuk nanya bae ka sia ayo coba sia bebeja nu sabenerna ayat eta nambahan iman teh ka sia jecak mah lamun teu nambahan iman deuk naon iman ka Muhammad atuh bohong sama Muhammad bagus tak kafir mah ngahihileuh dan munafik mah ngahihileuh dan terus datang ka kuari teh lamun aya jelema greget jasa ka kiai ngahihileuh dan di lembur sia eta kadenge ku sia kiai ngajakan muludan bae kadenge kan atuh deuleu ku sia mah dipertan titah iuran atuh kiaina mah tuh nyeun dapur maknya kiai teh kos kitu kadenge ku sia eta mah lain kiai teh mah kos kitu mah tah ngahihileuh da padahal mah kiai mah tuh nyeun dapur mah duit jana nyokot duit eta doang setik nah eta mah eta tah kiai nu aya tah tuh ya Masya Allah Bapak Asjaya Kampung Bunder supaya pulang sebab saudaranya meninggal namanya Waiding wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un ieu ngahihileuh dan lamun jelema teu resep ka kiai langsung we ngomong muludan rajaban teh kiai haji deuk bangun masjid urang keneh bae kapan nu dipertna eta mah kos kitu mah lain ngadirikeun agama lamun deuk mah atuh kiaina bae urang mah teu kudu kiaina bae ja kiaina ge boga duit atuh geus bae nu nyana heula pake kok ieu mah ngajakan ka urang kiaina mah tilok mere lain kiai teh mah kos kitu mah hileud teh aya bae eta mah hileud kita taruh tah mah nyaho hileud kita taruh moh hejo teh gede gila ka mah hileud kita taruh lamun ngarayap ka dieu getek ateul jadi kita taruh tadi lembur lamun aya nu kos kitu geus bet kita taruh tuh budak eta budak mah kos kitu bae tapi lamun anu resep ka Kangjeng Nabi bopar resep ka kiai mah keur carita kuari bae di lembur urang atuh pohara tambah ka resepna makin aya maulidan makin aya rajaban makin aya pembangunan anu siar-siar agama makin resep ieu mah keur carita nu kajadian di urang lamun kiaina bener lamun kiaina teu bener mah kaya ning kiaina nyieun yayasan teu kudu disumbang sebab yayasan mah lain pasantren PT eta mah aslina mah PT teh kajen ka kaler ka kidul kawetan ka kulon ge jauh nu gratis
Oh nu gratis tama PT tama menang kurang disebut PT Mahad. Oh cenah kiai mah kejem aing mah kadang-kadang kejem. Aslinya seperti eta. PT tama. Oh cenah kiai mah so amat so aing rasakeun ku sia. Dia aing yang ngomong kos kitu teh menang nolaah heula. Lain saomong-omongna. Benang teh leluhur aing teh. Ye. Ayo sia datang ka aing aing dibejakeun sia. Kana raka sia. Tuh saya masuk ka jungaluran, ngajeroan cenah kiai mah. Geus aing mah moal ngadeukeutan kieu mabur sia ka ditu. Aing mengundang henteu naon henteu ngaji ka dieu. Pamarentah ge ku yang dicare kanan bae mun deuk teu hayang bener indit ulah ngaji di dieu. Indit. Ieu mah jang nu sarusah bae urang mah. Atuh jang nu sareuh pejabat teu kudu ngaji, yayasan teu kudu ngaji. Urang mah nu susah bae, anu dagangna rugi malulu. Iya urang mah geus jadi di akhirat teh sakalian ka sorgana teh heula. Geus mending nu sarusah aja aing mah ngeunaheun, sacablakna sungut ngeunaheun. Anu susah mah anu kasinggung. Sia susah amat emang ekor. Nyaritakeun politik teu ngarti politik, ekonomi teu ngarti bener. Tah aing mah hayang ngaji jeung nu karitu. Ngeunaheun asana kana dadas teu aya seneb teh aya. Enggeus, ai bangsa jeung nu karitu mah teu meunang kasinggung saeutik mah mantak ulah ngaji. Enggeus, teu kudu ngaji ka ditu bae. Kiai Golkar loba keneh. Geus ka ditu, Kiai PDI loba keneh. Enggeus ka ditu sarombongan. Nyaho ka bener jago aing. Cenah kiai bosok sombong. Ih, sia mah lain sombong aing mah. Emang kadang kos gitu. Budak ngaju kos gitu sih. Hayang ngaran raji bae atuh lah. Deuk saha deuk kasinggung da subodok. Pokoke kitu bae tah. Ugu boro-boro boga yayasan urang boga pondok pesantren kieu ge hese benerna. Hese jasa, Masya Allah. Urang ngabedakeun murid nu sugih jeung nu susah bae bakalna dicarekan ku Allah. Carekan, ieu mah santri mere bae, ieu mah henteu bae, jadi bedakeun dicarekan ku Allah. Sia teh deuk ngadidik kapan deuk neangan duit. Lamun deuk neangan duit mah ulah nyieun pondok pesantren cak Allah teh dagang toge sia ka ditu. Coba lamun di akhirat dikitu-kitu kan sieun. Atuh komo yayasan tah emang tah mah asli deuk neangan, asli tah mah deuk neangan, asli tah mah deuk neangan. Dicacakan kos kieu bae sakieu hesena sieun. Masya Allah. Bisi engke urang ditegor ku Gusti Allah deuk ngaji ngamacakeun kitab apakah sia teh deuk neangan duit bisi dikitukeun. Sia deuk neangan duit make target atuh ka ditu. Setiap santri datang make uang miftah. Uang miftah teh artinya uang kunci. Jadi lamun teu dibuka kuncina moal bisa. Sabaraha duit kana? Sabaraha duit gerang. Masalah ayo keur carita lempengna tuh lamun sakolahan mah deui barodo jelema kos kula ieu lantaran teu sakola tuh bodoh aing mah bahasa Inggris bisana ngan I love you doang hiji salian teh teu I love you hungry teu bisa kos kitu teh ai bangsa nu salian teh teu bisa tuh ai sakolahan mah pan bisa geus kudu bisa ada bahasa Inggris bisa ada bahasa Arab pakai nipu ujung-ujung seuris ya geus kapinteran urang pakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik ngomong saha sih mana sih jelema anu tambah iman anu subur iman ku surat nu diturunkeun ku ayat nu diturunkeun mana celacak sia Quran teh nambahan iman buktina sia merengket buktina sia kan teu nambahan iman cak aing teh bohong teh Al-Qur'an teh tah ieu teh ngageugeukeun ngaheureuykeun kitu emang dasarna ge geus benci ka Kangjeng Nabi mentek dijawab ku Gusti Allah fa ammal ladzina amanu cek Gusti Allah Muhammad bejakeun
maka anapun dari jelman warariman ketika turun surat turun ayat atuh fazadatum imana atuh surat eta teh nambahan kana kepercayaan anak nu matak lembahan emang litas dikihim biata tadi nage atuh manehanana mapan geus iman geus percaya geus atuh nambahan kepercayaan anak tina percayaan nu awal bari jeung wahum yastabsyirun bararu ngaku turun ayat selang ku turun ayat ngajadikeun obat kana kolbuna jelema-jelema nu iman. Ketika turun ayat ka Kangjeng Nabi emang tatani dage geus percaya ka Kangjeng Nabi geus percaya kana Al-Qur'an begitu didatangkeun deui surat teh atuh tambah-tambah keimanana nambahan kepercayaan anu awal teh tadi bari jeung manehanana senang jeung bunga kadatangan surat anu anyar ayat anu anyar teh makin tebel makin gede makin tambah-tambah kepercayaan anak kitulah jelema iman. Jelema iman mah kitu. Tapi wa amal ladzina fi qulubihim maradun anapun ari jelema nu di jero hatena teh aya geringan kageringanna teh doputi kodil lemah pertekadanana emang tadi nage teu percaya ka Kangjeng Nabi teu percaya kana Al-Qur'an begitu datang surat datang ayat atuh fazadatum nambahan rijsan ila rizim kageuleuhanana kabencianana nambahan kana kabencian anu awal kufurna tambah kakupuran deui tadi nage memang manehna nage teu percaya ya ane kufur begitu datang surat tambah kakupuran nambahan kufur nu pertama bari jeung wa matu wa hum kafirun paraeh nangke dalam kondisi kafir naudzubillah min dzalik wa min dzalik masyaallah seperti eta lah urang kuari mah ye kuari mah kan geus teu turun ayat ngan ngadenge begitu ngadenge urayan-urayan Al-Qur'an urangna cinta ka Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ka kitab Al-Qur'anul Karim amantu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir ketika aya urayan Al-Qur'an teh urang teh ngadengekeun bener tambah-tambah urang mah sebab geus iman tapi kafir mah Kristen ngadengekeun eta Yahudi ngadengikeun eta, Buddha ngadengikeun, kafir ngadengikeun Al-Qur'an ngajebian ya ngajebian. Tuh, atuh emang geus kitu. Sebab naon? Tadi nage geus teu percaya ka Kangjeng Nabi, teu percaya ka Al-Qur'an. Begitu ngadengikeun urayan-urayanana, begitu tambah-tambah teu percayaan. Nu makana kompetisi di Indonesia teh, kompetisi ulama dakwah yang ngajelas-jelaskeun Al-Qur'anul Karim. Kristen dakwah yang ngajelas-jelaskan Injil nu manehna Yahudi hayang ngajelaskan Taurat nu manehna Taurat anu geus maharep Hindu Buddha dikejelas-jelaskan kitab-kitab manehna Weda kabeh kompetisi kan di Indonesia teh tah wari main sliding-slidingan di negara Indonesia kan negarana lain bentuk negara Islam. Negara teh negara demokrasi. Agama teh ya dicekel ku pepimpinan masing-masing. Islam ku kiaina, Kristen ku pasturna, Buddha ku nu botakna. Aduh. Saya macam-macam sama. Teh eta kan nu garusan teh kos karena itu. Nah, nya, jadi kuari ulah sok aju main-main atuh. Maksudna main-main teh kumaha? Main-main teh hartina silih salahkeun, silih sledi. Ulah ayo masing-masing. Ngan urang boga mayoritas, bentak demokrasi terpimpin aman. Negara Amerika, negara Jerman, Prancis, Itali, kabeh ieu teh tercengang nyali Indonesia mah. Sebab lawan ko damai. Orang Belanda nyali kehidupan orang Indonesia gideg damai luar biasa
negara nu sakieu lega enggak potensi pohara terus kapinteran loba di Indonesia nu pinter teh loba tapi teu ngembangkeun kapinteranana haju agama loba di urang geus Kristen geus Protestan geus Kristen Konghuju Buddha agama macam-macam aya Islam tapi bisa duduk bersama dengan satu bahasa Bhinneka Tunggal Ika dengan bendera merah putih NKRI bisa menyatu ya Allah Agustus dikembangkan tahun ini tidak boleh cukup Agustus teh tujuan baik tuh masalah di sekolah guys tutup geranan sekolah di rumah masing-masing langsung pakai kuota enggak sih tampung kuota menang sabaraha duit pemerintah los leg-leg gusia kabeh masalah sebab pemerintah ge deuleu disakolahkeun sakitu teh disakolahkeun sakitu cek jadi gas bandingan akan kauntungan bae gas tapi geus teh urusan nyana geus tapi ieu mah damai na ieu damai ya Allah ya Rabbi bisa diuk kiai jeung pastor bisa diuk Yahudi jeung muslim bisa duduk bersama ya Allah di negara batur nu mata kera ribut bae ge organisasi ieu jeung organisasi ieu ribut di urang mah teu okosna doang ributnya waktu perebut kursi NU jeung Muhammadiyah ribut karena teu kabagian kursi atuh barang geus dibere mah kursi ya tah jang sia tah kursi tah das di maing aya tuh 5 keneh hoi aing mah lain kursi eta tolong ribut perebut kursi geus dibere mah aman deui aman di urang mah Masya Allah madak akhirnya kebablasan kumaha kebablasan anak lantaran duduk bersama kebablasan Perindo kiai asup partai Perindo goblok heran aing mah baheula mah kiai tilok aya nu asup PDI aja urang keur leutik mah partai ngan 3 doang Golkar P3 PDI kan sakitu doang ieu kiai mah wadahna teh P3 ti baheula ge santri PDI tokoh masyarakat anu agamais asup teh ka P3 ka Golkar teh dibelian teh kiai-kiai ka PDI mah tilok aya ieu mah keur carita masa lalu ieu mah bernostalgia nah baheula urang milih P3 teh asa jihad fisabilillah bangga urang make Ka'bah teh bangga jasa asa deuk ka surga bae budak baheula eta hebat jasa datang ka kula di Garut eta naik motor kompanya babaturan kula dihareup naik motor hidup petilo bari nangtung teh ternyata salanana soek teu make sempak pokoknya lah hidup woi anu ditukangkeun mah kading loba we ya kompanya mantep cenah cek kena ya olol ja cuma lebejakeun ngaranna ku aing mah tah eta teh asa deuk bener nga ieu mah keur carita baheula mah nu ka Golkar teh kiai dibeli nu ka P3 mah lillahi taala Allahu akbar coba dari Sabang sampai Merauke seperti eta lah nu kaalaman ku urang kabehan jelok aya kiai dibeli di P3 sainganana berat lamun Pak Harto jujur eleh baheula Golkar tah ketidakjujuranana akhirnya ya menang terus Golkar padahal P3 pohara jasa kajeun ieu mah keur carita baheula ieu deuk caritakeun ge eueuh nu milih PDI mah kiai mah alergi kunaon atuh kuari mah demi kursi kiai ustad gara itu akibat ieu kursi ieu karasa ku urang arit kuari maruncul deui Palu kuari maruncul deui atuh di dinya kan biangna atuh gara-garana eta kiai milih PDI ustad milih PDI mikir atuh ku dengkul be ulah wakaku ieu mikirna ulah wakaku ieu ku dengkul heulana dengkul sia dikamanakeun tah ieu keur carita seperti eta lah baheula mah nah jujur kiai teh jujur aing mah wadahna P3 enggak sajan kuku mah P3 lamun deuk kampanye bae ge peuting geus teu harees zikiran kabeh maca sholawat sakumaha deuk ka surga eta baheula eta padahal urang ditipu kene di baheula ge ditipu kene sapertama tuh nya nu ngareuna urang anu aduh ngan eta bae jujur keneh maksudna tah
Nah, itu hari mah ayo ambalaya. Datang ke kuari orang ngadenge endek pemilu teh sangheuk. Kuari teh endek milih naon endek sangheuk. Mantap ka masyarakat ge kudu di mobilan. Sangheuk baheula makan antusias. Kuari mah sangheuk. Saya endek milih moalah. Saya endek KTPS moalah sangheuk. Iya dibere. Ayo dibere onam tah. Kan akibatnya jadi kos gitu kan. Baheula sabaraha puluh kiai, sabaraha ratus kiai zaman Golkar teh anu mendem di penjara hanya demi untuk kekuasaan jeung kursi. Akibatna ketungguan di akhirat. Ieu keur carita ngaji. Tungguan ke di akhirat hanya demi kekuasaan jeung kursi, kiai di penjara ambalaya. Terus sampai ke ayeuna demi kekuasaan jeung kursi di penjara. Eueuh masalah. Ieu mah keur carita. Emang nu benci mah tetap benci, anu iman mah tetap iman. Tuh ngan di tengah-tengah anu iman osok turun anu munafik nu benci. Urang sejarah Banten. Sejarah Banten tahun 1525. Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu. Begitu wafat embuk kekuasaan dipikeun ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut. Ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah. Raden Abdul Fattah, kiai gede. Cek bapakna Mansur, neuleuh di Banten sareuk-seuk ayeuna agama. Jung maneh ka Baghdad, tas di Baghdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh di dinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga nurun. Syekh Mansur berangkat ke Baghdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah. Jeung eta teu kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu bae meureun. Akhirna titah ngembangkeun atas nama Banten di Baghdad teh jadi. Langsung ke Iran, komo di Iran, leuwih teu betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah, kapanggih jeung guru nu dimaksud. Didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin. Istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah, kadenge lah di Banten teh ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan biada. Penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batinna langsung pulang melalui sumur Zam-Zam. Langsung asup. Semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh di Cibulaka. Langsung keluar. Caing mah teu hampir kebanjiran urang dinya. Ya gara-gara si Mansur. Nagarai kebanjiran. Syekh Mansur diundang deh kan. Sudah teh teu bajin cek Syekh Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat teh wal yatalattaf wala yusuna bikum ahada. Balik teruskan gua lah. Geus jakusia dirarekam. Eta parati mah pas eta kos hujan kaget Betul Adawiyah. Batuna langsung dibalangkeun dinya sakurupnya masyarakat sampah manusia. Kaget situ padahal susah ibadah bae. Hebat Syekh Mansur. Ieu keur carita Syekh Mansur. Tidinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Khususan ke Kubah orenganan barang turun ka Mansur. Masarieun kabeh. Kerajaan wali Allah, raja ke-7. Jadi dibikin kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren diterima nu matak teger Banten teh lantaran dicekelna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mapahid, Syekh Muhammad Heula, Syekh Abdul Wahab. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel, Syekh Abdul Fatah dicekel ku Syekh Mansuruddin. Jadi titah masantren heula ka Baghdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Yang perjalanan khusus yang dicekel raja kuning belajar ge ulah
tara ngamurid. Maksudna Banten. Maksudna eta Baheula deangan toriko teh hese aya Hese ngomong atuh aing. aya deui engke Tuh, Mansur. Pohara. Balik deui lantaran aman. Balik deui saya Mansur. Sebut dage Ka Mekah titah ku bapana deui can anggeus maneh belajar. Ulah sombong sia cenah kakarak bisa di sumur Zam-Zam ka dieu sakitu bae. Can ngalawan ka Abah mah. Merek ta merek. Itu lamun dicaritakeun ilmu Abahna pan pohara jasa. Sebab naon? Kapal Belanda anu deuk nyerang Banten teh ditunjuk doang ngaguli. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten. Mantap kuari ilmu Banten. Pohara ke. Eta alhamdulillah ilmu Banten teh masih aredan. Urang nu datang ka dieu teh. Kadeuleu nu aredanna. Edanna kadeuleu. Apa nu cecere mah. Nu aslina mah tuh bau balayak bae. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ka Lampung. Dijadikeun negara Banten teh. Oh, pohara. Terus sampai ka dieu di Jawa. Jawa. Ah, eta mah keur heula mah angkring kalalakonkeun eta. Kalalakonkeun teh balik deui bae ka Mekah. Balik deui. Tapi ulah make jajaten sia. Ulah make jajaten. Naik kapal. Hikmat. Teu meunang sarua. Padahal bisa di jata peureum deui dibacakeun ambalaya bader ka Mekah. Teu meunang ku Abah. 2000 dibuka lebar-lebar pendidikan thariqah ka Mekah. Bari teu warus. Belajar deui terus hebatlah teh Mansur teh. Jujang naon maksudna hebat? Enggak sak Abahna balik sia. Maksudnya dipikir supaya zohirna ai balik mampir heula di negara Cina supaya rohna bener atuh. Jadi aya nu mawa di kapal guruna gitu bener. Masa ahli thariqah bolak-balik ke pendopo. Mampirlah di negara Cina. Ju bupatina teh datang disuruh. Ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin. Atuh praktik blon bener. Cici negara Cina. Kampungna kukulah iuran. Aya kampungna, aya iuran teh dikondisikeun lain aya kecamatanana, aya pulau. Malah asup thariqah. Kudu heulanan anjang teuing. Make sapi ngaji ka dieuna ge teu mayar ieu. Oh, make mahar emas kudu 20 gram, 50 gram. Ieu kan sejarah. Tah sia masuk aju ambay-ambayan kitu. Dolun kateuna ka situ. Mani baguna kuliah edaankeun jelema. Nyawa aya oh di buku kuliah mah eta. Nah, kasimpulanna kawin lah jeung Ratu Jin supaya ulah pasti edan. Saya Mansur teh boga anak. Bisa mengendalikan. Saya Mansur kawin tengah bawahnya anak eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali. Muridna teh. Nah, ieu teh kan nyaritakeun jajatenna. Ieu teh dagang karung. Jajaten. Jadi maksudnya kieu enggak, saya memeh norekat geus edan ti heula. Aya geus kajen tuh terus edan. Apana seri bae. Anak aing waduh. Waduh, jakena bisa kawin heula jeung jin budak naonan. Wabiam tisu wabiam si. Cek bapana dikajenkeun. Pasti aya sejarah nu parang keneh bahwa Allah teh geus cicing dipan lain sakedeung aya boga anak mah tuh. Boga anak Allah datang ka anakna teh ilmu Allah teh 12 ka seluruhna dunia langit bumi kan kailmuan kabeh ku hiji lembur bali bejak. Tak endeuh lemburna RT-na pakeun jeung pulauna. Supaya urang teh boga rasa Allah teh nu modelna kieu, nu modelna bapakna naon deuleu ka Allah, deuleu ka urang. Kita tambut nazri supaya aya anjeun teh Mansur ya. Boga adi nazri deuk dicekel teh ku Ishak. Ulah cek masyarakat jeung punggawa-punggawa ieu teh anu mesti jadi raja. Syekh Mansur. Ieu mah adina ulah cek manehanna. Sanajan eueuh kita kurang kuat. Ieu mah kasimpulan kitu kan permasalahan tapi nurut Syekh Ishak mah. Nah, ieu kan jadi masalah ye. Kuari teh turun. Nah, bersihan ku anjeun bi masyaallah. Salian Allah tabaraka taala kama qala ta'ala qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Begeut pakaian gaya datang kan disambut bersih atuh disambut dijadikan raja jadilah raja yang mengatasnamakan Mansuruddin waktu hebat luar biasa ngan sapoe 2 poe 3 poe tindakan-tindakanna berbeda jeung bapakna jeung berbeda jeung agama kanjeng Nabi Khadir wali iku jadi lain deui sapoe anu tadina judi diulahkeun punyana dimenangkeun kanjeng Nabi Khadir anu tadina awewe keras teu menang sambarangan kuari dibebaskeun masyarakat
masyarakat kaget. Ini si Mansur Asy apa lain sih? Sedangkan Kangjeng Nabi Coba Musa cek deh kan itu, Nabi. dicek deh ke Nabi Cina. Musa Ternyata kapan Syekh Mansur ya? mah aya kene di Cina. Puncak Mansur, Wilayatul wilayah. bicara ngomong gitu. urang mah. Ayo Mansur di Banten saha? Ini hayah puncak Iya, kewalian. atuh kalau mah iya di dia kene ke karang dek balik dah. Iya geus jadi raja ieu satahun. Atuh dicek coba Mansur mana eta? Nabi Coba dicek. Aya dua Mansur. Masya Allah, jeung anu disanghyang mah tilu meureun. Ya, iya. Coba Mansur mana tah mah? Jeung nu di Jakarta mah Mansur S aya. Ka mana bae. Yang motoina geus dipake ku Kangjeng Nabi Khadir. Iya jadi Nabi raja. Khadir sah. Begitu dicek, ku Syekh Maulana Ishaq, kebenaranana. Terus tanya. Ternyata orang jin anak saya ngadatangan ka jelema setiap Ngarupa bapakna. Wah tuh diusir mentah-mentah. ngadatangan Diusir. anu naik ka gunung sanajan aya kadang Kan tapi teu dirina teu hayang nanaon. Tuh kan, mayar macam sia kaya. Hadir Kangjeng Nabi jelema udah mewudu ka jelema anu Orang cerita sejarah, yuk cerita sejarah ala kadar. Syekh Mansurna datang ke dia. Marah dia siapa emang susah. Mana Mansur eta? Lain Mansur teh mah. Anak aing. Aya mah ditampung. Ai dia mah mun aya di pikiran atawa teu hayang teu tahalukan nanaon. Aya mah keur cerita tabu close. jadi nyana datang ka dieu di dirina mah beda keputusan anak siga setiap munafik di jelema anu tengah-tengah qalbuna keur dakwah Islamnya aya bae eta gangguan munafik jin teh eta teh mantap kuari urang keur bebeulnya bener-bener dakwah Islam di Indonesia aya bae eta kiai anu mengkol urang kapanggih jin bage sarua atau negarawan anu keur bejeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika nyana beda ka ditu padahal mah orang Indonesia kene endahan ngembangkeun Palu Arit jin tage sarua di Gunung Karang meureun turun atau di Gunung Cereme meureun ieu mah keur carita nah seperti eta turun Syekh Mansur ka dieu muarah Syekh Mansur langsung colot turun maneh di Gunung Karang satungtuk aing can ka ditu berangkatlah negara di Iyalah pasola bakal muluwawi. seperti teh selama 1 tahun naon bae nu berbeda ambalaya perbedaanana waduh cara kaifiat kena aing kaburu balik ka dieu mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten bakal embung akhirna cicing di Gunung Karang maka Syekh Mansur ke Gunung Karang deuk meang anak belok ke kiri aya tangkal di dinya emang kurang deuk ka Allah eureun heula barang ngaji barenganan ka kanan aya tangkal sararieun eta teh aju kumaha supaya dahar mah dahar neng tetep nya cicing deui di dinya Syekh Mansur malah nyokot Wallahu a'lam. paprasan make leungeun mah prasana lain make golok we lain make leungeun ente ge lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun ayo sia balik paeh sia pakelah tungkeun ku Syekh Mansur tek naik deui istirahat lain sa istirahat horenganan kapanggih jeung jin-jin nu aya di gitu Gunung Karang naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna ditanya di mana maneh ye di dia di Puncelot serem ngadenge Puncelotnya nah Syekh Mansur teruskeun nek moal diteruskeun bae sia dongengna panjang kene datang ka Syekh Mansur ka Lampung datang ka Syekh Mansur balik deui datang ka Syekh Mansur nurunkeun ilmu datang ka Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna nu mana aya sejarahna henteu sembarangan sanajan Syekh Mansur geus maot aya patilasanana makomna di dinya tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ke pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeun mantak di Banten mah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Fatahillah Syekh Nuruddin Syekh kitu Badruddin Syekh loba jasa ngaranna di samping Syekh Syarif Hidayatullah ngaranna datang kaya 9 ngaran nyana-nyana kene ye besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badruddin eta ge termasuk eta termasuk eta masih keneh Hidayatullah keneh ngeung teu make Syarif eta kalau bagarana
Syekh Mansur ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdul Soleh Abdul Jabbar Syekh Mansur teh mantak engke ka kiai ieu mere wiridan ieu julukanana Abdul Jabbar ke mana beusi hayang kapanggih jeung Abdul Mansur keneh nu ieu mah Abdul Soleh dan lain-lain sebagainya buajang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur Banten pohara luar biasa ieu mah keur carita ge lainna naon siluman heula anak Syekh Mansur siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh cuman acak-acakan ngaranna dicekal ku siluman mantak lamun nagara acak-acakan siluman meureun di dituna aya tetesan ieu mah keur carita doang nya sia ge anak siluman ieu kait-kaitkan sejarah pohara Masya Allah tahun akan dijelaskan pukulatan tahun ayah kabeh tahun-tahun lagi datang ke berangkat ke Mekah lagi ayah tahun ayah harina Masya Allah kari jelas orang cerita sejarah seperti eta teger Banten mah sebab naon ilmu Syekh Mansurna masih kene di Pandeglang aya nyekel walaupun hiji dua di Serang aya kene nyekel walaupun kaciri ge bakalna nu nyekelan ilmu-ilmu Syekh Mansur Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan kaciri aya tanda-tandana mantak tanu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung Masya Allah aya mau geus aman pokona mah baturna nya jeung mau moalna naon eta sejarah Syekh Mansur waktu ka Lampung angel keneh eta mah bau anu mau katimpah kayu teh anu buntutna ki aung-aungan teh nayar sia kaing kurang lamun ngajelaskeun tentang Banten ti mimiti Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Syekh Maulana Hasanuddin datang ke Syekh Maulana Yusuf datang ke Syekh Mansur datang ke setelah Syekh Mansur anu anak jeung insuna teh di Jawa Tengah Ambalaya Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah dibanding jeung di Banten nyaho aya ngaranna pesantren-pesantren nu di Jawa Tengah teh di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur teh tertulis aya saacana nu nulis ulah yang nyaho tuh sia mah geus pokona mah sia mah jarah meuli es beres kitu bae ulah sok hayang nyaho ka Banten jarah meuli sawo beres aju sawona ge asak henteu pahit henteu Masya Allah karim nah iyalah cerita seputar Banten nu mantak lain lalaga tuh Banten mah urang nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin murigak bulu ujianna dicaritakeun perjuanganna caritakeun ilmuna Masya Allah lain leutik-leutik jelema Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkeun ku Syekh Maulana Yusuf lain leutik-leutik jelema teh boga kaistimewaan Belanda gimbir teh atuh jelema henteu sembarangan mantak jadi raja teh meujeuhna urang ge lamun jadi raja teh kudu kos kitu minimal orang teh dek jadi kiai kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin cara Syekh Maulana Yusuf ditinggalna eta sabaraha puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin eta bener sekitar Banten ayat tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat berapa dari masjid ke selatan berapa ke timur berapa ke utara berapa eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kene tanah kesultanan ji lamun kula dia jadi sultana beak wae kabeh dijual ku aing kabeh leuwih tolol cenah sia mah tanggung tolol aing geus lah ya kene urang lamun cerita Banten lamun cerita Cirebon cek kitu Syarif Hidayatullah na sabaraha ribu hektar ribuan hektar di Tegal kadi eta teh Kesultanan Cirebon mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran Cirebon beuki murikak bulu pohara Cirebon mah nyaritakeun Cirebon ge bongan Habib bae kamari carita padahal mah kamarin kula mah teu pernah carita Habib di heulaan bae geus lah geus tutup sakitu bae salahna geus mulai teruskeun lah pokona mah dijelasna mah iya siluman jadi raja sia anak siluman geus sakitu wa matu wa hum kafirun atuh munafik teh lantaran benci ka Kangjeng Nabi atuh benci ketika datangna ayat surat
atuh manehna teh ngagegeikeun tambah-tambah kebencianana kata kepaeh status paehna kondisina wa hum kafirun naudzubillah min. Mudah-mudahan orang diberi iman ke Allah nu kuat, yakin iman orang nu mantap, percaya orang ke Kangjeng Nabi anu teger, sehingga Al-Qur'anul Karim teh dijadikan satu kepercayaan mutlak datang ke orang diamankan ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.